endah mata betah kota bersih tambah endah mata betah pemandangan kota Banjar paningan maju naku pembangunan negeri subur kaya makmur Banjar kota muka makmur kota Banjar paningan kota tempat persinggahan kota Banjar anu kurang teh berjuang kota Banjar ingkung paningan kota tempat persinggahan kota Banjar anu kurang teh kudu berjuang kota Banjar nuka telah kota endah mata betah kota bersih tambah endah mata betah cumanina Bob de para patel tegeg Kang Dalang arek muji kemampuan marane di kali Kang Dalang acan lah ujian nasional dina bahasa Sunda kan lanjut teh sakola kene kan sakola kelak Kang Dalang curiga di can sakola teh anu salu ada kelak eta tong babah eta selain teh kunaon sim kuring teh jebolan perguruan tinggi pasti lah eta mah ijazah teh di mah tu aya S1 teh hiji naon teh ijazah naon SD si lain mending kena kuring Kang Dalang naon S3 naon SD SMP SMK ya ieu mah lain SD SMP SE bukan naon sok surasuri sorangan SLB sama Bob contohnya kan di Nawasuna teh pelajaran paparikan lah paparikan benar eta bikin biasa Kang Dalang lah naon mah gitu ya mah yo Kang Ode ai paparikan teh nu kieu yo nih si urang jeung si itu make tambang paparikan yo Kang Dalang nu rares mah abdi atuh ai paparikan mah anu sok dicita deui jeung ala batu parak eta dulu sok riweuh isi gogol merdeka wae hidup sok riweuh Mas Kang Dalang paparikan cenah mending aya ditontonan heula we sok Kang Dalang pastilah Kang Dalang ge terang aranjeun teh gara paparikan sama-sama paparikan Kang Dalang nya naon nu kieu babari kieu hese tah yo ini biasa ngabedakeun teh aduh bener Kang Dalang enak acan kumaha teh kalau aja Kang Dalang siap iya Kang Dalang kudu loba minum jamu ami alus kana urat sing tetol nuntut ilmu salamet dunya akhirat tadi yuk pelan naon edol eta wah benar mereka pakai musik Kang Dalang langsung enak anak mamen deui apa si lain sok siap Kang Dalang kudu loba minum jamu nya ami alus kana urat nya sing getol tuntut ilmu salamet dunya akhirat ai asal
mawa peti dina sunduknya bawa kunusa Jawa nya pangarti teberat nganggu gak bisa teberat mawa palataran babalean nya ikhlas raga sanang pati ngesian kamerdekaan di pola di cowil nanti saja jalur untuk betah di sekolah arisin balik kalembur Dinata sursa gotongan para rusing jara rengkel tinggal bubur potongan astagfirullah. Apun dan pemirsa kita silain kayak lah kan dosa lu kan dia kumaha kang dalang deui eta teh ari eta paparikan ya Allah tema-tema teh kemerdekaan Indonesia wiswana gitu pas 68 tahun oh kemerdekaan Indonesia nah atuh teh baca kita tadi 17 Mas mus dulu 17 Agustus 17 Agustus itu bisa astagfirullahaladzim sok lah kang dalang paparikana tadi saya kang Agus mah tadi paparikana ai abi anu tentang pendidikan asup teh kana tema itu teh alhamdulillah eta leres pisan urang sebagai generasi penerus teh kudu cerdas inovatif kreatif eta generasi nu kuat teh kunaon anu otakna cerdas eta kang tadi kumaha belagu lain belagu urang mah otak urang teh encer teuing jadi ngabulain kana ciri sok tuman maneh ngomong budak bodoh karunya kasindir kadalang maneh kitu geus wani sok punten sugan teh anjeun di dinya mohon mandanglangnya sok ajeun ku maneh tos da abi mah temana ge paparikana teh tungtungna ge ieu kamerdekaan uhun jadi urang salaku pemuda teh kudu ikut berpartisipasi berpartisipasi anu bener atuh ngobrol teh papataan orang tadi yo papataan abdi berpartisipasi hijikeun berpartisipasi sekali deui tinggal tata sekali deui sekali deui nya bener sekali deui bener ya sekali iya mah jadi selalu matahanan aduh yo gandeng geus nama nu bener teh berpartisipasi tapi salingan bisa maneh dapat tangan pelacorin atuh kok urang mah urang kunaon
Astagfirullahaladzim. Eta ditincak. Aduh. Mana beres. Oh, beres, Bos. Kurang, kayak mana? Simulat meureun sama. Kalah eta kemana eta? Sok dijulukeun deui. Mohon. Lah, balik kira. Astagfirullah. Gas ngelaneng kira. Eta belum. Si Ayi. Mana maya kan itu teh dimiluan. Wah, tenggaraneng, mangga tenggelam lajangkeun ku sia. Kang itu sopan Kang kan? Kan gila kain. Astagfirullah. Gas. Ulah sok kitu. Ayeuna mah lajang kono kumaha? Tahu apa ya tuh mana mah. Geus kabeh ge salah wae Kang. Rajukeun kana nyanyi Kang. Kelak Kang Dalang ngasaya lagu ya. Oh, intina teh yang para pemuda ieu teh. Pamuda saha? Aya urang pae pemuda. Pamuda itu. Oh, Kela. Urang umur pemuda. 17 tahun. oh. Urang 13 Abdi. tahun. Ya urang 7 tahun ya. Epang 7 tahun. Urang mah balita kene. Balita. Kelak. Asain leuwih poe tidinya. Nah, mana nya? Bobo nama video ya. Iya. Tadi. Tuh, si itu Kang pangkalan nama. Nah, di ngeri kabi. Losok jeung urang marakeun. Abi ge pemuda 17 tahun. Sana. Eta. 5 tahun kamari. Geus lah Kang, suruh waras. Oh, kan, mending kena nyanyi lah. Geus teu kuat ya bujur yang joget kan. Apunten pamirsanya. Sok. So nyanyi pemuda. Nah, yuk. Pemuda ya. Lajang kan? Boga cita-cita kasihan